Sampurasun barudak poe ieu urang rek diajar ngeunaan pepelakan atawa tanaman. Aya sababaraha jenis pepelakan, diantarana kekembangan. Ieu teh ngaranna kembang ros atawa lamun di bahasa Indonesia mah bunga mawar. Lamun ieu ngaranna kembang malati, warnana bodas. Tah hideep kudu nyaho, lamun ieu mah ngaranna kembang sapatu. Kembang anu warna-warni ieu teh ngaranna kembang jam 10. Disebut jam 10 sabab mekarna teh unggal jam 10 isuk-isuk. Salian ti kekembangan aya oge tatangkalan. Ieu ngaranna tangkal pinus. Bentukna teh leutik jeung jangkung. Anu ieu ngaranna tangkal caringin. Tah, tangkal ieu teh dipake dina sila katilu dina Pancasila. Ieu tangkal Kamboja. Tangkal Kamboja teh ngabogaan kembang anu warna-warni. Tah lamun ieu mah tangkal palem. Bentukna hampir sarua siga tangkal kalapa. Ieu salah sahiji contoh tangkal bubuahan, nyaeta tangkal buah jeruk. Aya oge jujukutan, tah ieu teh ngaranna jukut Jepang, bentukna laleutik. Lamun ieu disebutna jukut gajah. Disebut jukut gajah sabab bentukna gararede. Lamun ieu pare. Pare teh bisa ngahasilkeun kadaharan pokok keur urang nyaeta sangu. Dipelakna teh di sawah. Barudak loba keneh pepelakan anu bisa ditingali di sabudeureun urang. Wilujeng diajar barudak, hatur nuhun.